Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi nya kaleresan wengi tehnya kade sanes subuh sanes berang teh. Ujang combro teh pernah sawaktu-waktu duka iranya terus lami lah meureun belasan tahun kapengker gaduh carita ngeunaan eh gara-gara ganyol ieu teh waktosna tos laminya kinten-kinten keur nuju umur belasan tahun lah setacan bade lulus SD kelas 5 nu salamada kapungkur mah teu acan sistem kurikulum berbasis kompeten masih kene GBHN GBPP. Jadi ujian SD teh kapungkur mah sataun teh aya kana 3 sasi gitu. Nya gitulah seputaran sekolah ya mah. Jadi itu kacarioskeun kapungkur keur basa zaman SD abdi gaduh rarencangan. Namina teh si Riki, si Nuung, si Dirman, jeung saya oge nya simkuring nya kapungkur. Uih sakola teh tabu 11:30 lah setacan lohor. Nah, duka kumaha kitu teu aya nu dihaja boh dihajanya ngajakan ulin ka tempat pamicenan sampah kapungkur mah akut geuningan anu di wilayah Cicabe ngan setacan bade Cicabe palih dieu bade ka Cicaheum ngan ieu nu bade ka Atput anu ka komplek guru ti payun teh duka masih fungsi keneh duka henteu. Tah di sajajaran komplek kaditu teh rada ngaler sakedik nya aya pamicenan sampah gundukan sampah. Jadi si gundukan sampah eta kawilangna tanah anu subur. Da kumaha atuh unggal dinten mariceunan sampah kadarinya di sakota Bandung teh. Jadi tiap poe teh abdi ngambe bos sampah gitu unggal-unggal subuh ka pagi gitu nya ka enjingna gitu. Nah, abdi teh sareng opatanana eta nya tiluan eta jeung abdi gitu ameng ka sakurilingeun tumpukan sampah eta teh. Saatos ti sakola ngan disalin heula kitu ka bumina masing-masing. Tuluy we si rerencangan eta teh nyalamper ka hiji bumi karencangan anu itu anu ieu terus ka abdi. Teras ngajakan ulin ka daerah caket Atput lah. Urang teh nya sabada barudak kitu ameng ngobrol bari heureuy. Terus kadang ieu emut ningali sawah kapungkur mah masih sabundaran setacan ayeuna janten bumi eta teh aya ameng ka daerah Girang teh nya kahandap gang kahandap teh bumi abdi basa di daerah Jatihandap gitu. Masih kena aya sawah, balong, resep lah pokona mah. Aya susukan alit. Eta teh kapungkur mah dianggojang melak lauk duka kumaha lah di jebrus-jebruskeun ka siga susukan alit kitu engke teh lain disaeur lah kumaha gitu dilombakeun gitu. Teras we ngurilang ti dinya teh jeung katiluanana teh nya tersengaja kieu mikir spontan we nya. Barudak urang ulin ka luhur ngala carita mah nya ngala hui gitu. Ngan aya hiji ieu mah caritana teh nya ti saha rencangan nu ngagos kade cenah. Ulah lalawara teuing
dugi ka ngagecrak eta ganyol. Apal meureun ganyol sabangsaning tales ngan anu si daunna teh ari pis leutik lah kitu nya. Mun nuu kitu si ganyolna teh nepi ka kaluar ti taneuh kitu ngagurundul-gerindil gitu kan. Langsung we nya arameng rada katonggo kitu narangkel kitu ka taneuh gundukan eta teh. Bari jeung teu marawa alat naon, maos ayeuna di dinya. Awi atau naon lah kitu nu tiasa jang kumaha ngagaruk taneuh lah bahasana kapungkurnya. Punten abis Sundana emang rada-rada awon, kacampur jeung orang kota mah kieu. Jadi pas tos di luhur mah barudak teh nya malebar we kitu belah ditu belah juru belah tengah abi belah gigir. Bari cingogo ngakruk ngasruk taneuh gitu. Aya sirung we leutik da barudak baheula mah resep kikituan teh ngalahui gitu kan nya. Nah, si Uung nepi ka ngomong ka barudak teh kade ulah salah. Kan tadi nu disebatna satacana ulah dugi ka ngagacrek eta si ganyol. Aduh ampun. Aya kisah rada mistis sih horor ieu mah pangalaman abdi kapungkur keur kelas 5 SD. Tah di dinya saya teh ningali babaturan nah bari heuring ngobrol naon gitu. Digecrak we teh si ganyol. Pek teh tekung si lila eta mah sabaraha hitungan sabaraha detik lah. Si Riki lah ayeuna mah meureun baturan saya si Bokir meureunnya keur zaman SD. Ngilek ka tukang bari nimpo. Anjir, eta mukan hideung jabah sukuna rada ngangkang teh. Nini ngapung eta mah ngajerit bari jeung lain ngaguak suah kitunya sorak-sorakna ngagara jelong bakating ku sieun pika sieuneun kitu da sage nepi ka naksian kitu langsung poek. Ai babaturan mah salamet ngagasruk ngagara jeleng saya mah ngadon tigurusuk sampean ge kuat ku hampir sapat beunang beling. Parah lah. Piulinin baheula mah nya memang zaman aurang mah kasebatna ekstrim mun ayeuna mah nya. Tapi da resep. Cuman karena ku polos-polosna zaman baheula mah. Nya kitu Ujang teh aduh yang ngisahkeun ieu dongeng zaman keur leutik gitu. Resep we. Boa teuing kitu kanu sanesna boga dicaritaeun sae mah mangga we sok komen di komenan Ujang Combro bilih we aya nu pernah ngalaman. Kitu pamiarsa ieu mah nya caritaan ngeunaan saya Ujang Combro nuju alit. Eta mah bener lamun aya video mah ku direkam meureun. Zaman-zaman polos harita tahun 80-an ti mana gaduh handycam. Bari jeung mahal baheula mah. Mun ayeuna mah ngeunah tuh bisa asup na YouTube. Beda baheula mah. Cuman nya kitu teh ya zaman harita mah. Masa-masa kecil bahagia teh karaos pisan ku simkuring teh. Ayeuna mah teuing. Memang aya sih sababaraha budak leutik nu raresep keneh ulin siga kitu ngan teu loba bakating ku kecanggihan zaman ayeuna mah. Mun kitulah eta mah sapenggal kisah simkuring Ujang Combro nuju keur zaman SD. Mugi ka pamiarsa kahibur sareng aya nilai maknana tinu kisah eta teh. Muhun lujeng didangukeun ieu upami memang misalna kurang resep mah teu naon skip we. Nya ieu mah
pengalaman anu pikeun jadi pelajaran gitu kanu sanes tong kapok gitu keur leutik mah puas-puaskeun we hibur tos dewasa mah segala beban wah kabawa dugi ka ayeuna kitu welahnya ti sim kuring Ujang Comro bade mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.